rombongan panganten pamaget anu duh ku kadang wargi dijajah ku kadang warga liring bingah sadayana khususna kanu panganten sakali atuh daripada sabrakan catilikung seni wisna entertainment baris ngabagiakeun umangrupi upacara adat Sunda sejak Ika Wita. Antara tanda-tanda kakawasaan diciptakan ke arah ranjun rasa asih di antara arah ranjun rasa dedeh di antara arah ranjun sangkan anjun hirup ayah dina katentreman soragoong mungkungan ayah naon Sura bewara tasora sura tandara rejo bewara bahagia hiji sumaya dupa sini jatuh krami ayana parantos duki urawu dedek kageget ayana parantos rawu bapak bagian dina bagia irujeng sumping dalam kerajaan sadintana rugi liga di sakedap kasep ada timpang bagi hati-hati sakedap patosan heula akhir kerajaan sampun ulah hapunten atamu usaha romos ulah lega sakedap pantosan heula wa munut kasalira sejana mana kena mewara kasakumna bala kolot hari karaja saati kesopan karasa adalah tamrokan asa peri cangke asa para waktu aja Gusti aku tapi begitu aja bakat punya bakat budaya kaincu rombongan di Karawang pang bagi hati-hati sama kanca tapi begitu Gusti aku kayak itu pribadi akhirnya jangan pamajikan jangan pamajikan ngahaja dibawakan dia sejak iring-iringa ngabagiakan rombongan panganten Ambo yes adalah amu motong cicing wae di dapur ini cukus si Abu adur
sangka isi jadi fitnah, isi jadi fitnah, sabab doma-doma kuring, doma-doma kuring di parapan kuring, di angon-angon kuring, anak nage anu kuring, doma-doma kuring di parapan kuring, di angon-angon kuring, aduh nage anu kuring, mana jaluna amu, mana jaluna, mana jaluna, jaluna mah domba Garut mah halusna. Bagus ya dalam amu, maka sepakat iku yo kadieu akhir dapat heula raja sono dalam kadieu sia dalam amu. Ayo akhir keramatkeun heula raja. Orang sepen goyang sadalah. Aya di Karawang sadaya tepang wilujeng. Di parapan kukuring, di angon-angon kukuring, anak nage anu kuring, doma-doma kuring, di parapan kukuring, di angon-angon kukuring, anak nage siga kuring. Biar cicing heula dari si amu. Asep antosan heula sekedap ati rek nganapakeun heula ka raja heula. Heula kuman putusan. Tuh amu atra argarabi. Lamun kesenang teh langkae kapalerang, cara mana musibah kakak kalian penobat, musibah kakak penobat, kami nami tegar jiwa, berjiwa di benang perang, kami nami tegar jiwa, berjiwa di benang perang. Pemuda pembela bangsa, cadu mundur pangkrang ulang, karena bela kebenaran, karena bela kebenaran. Namun keselera, langkah di kapangan. Ayo kadieu adalah sia urang bilang heula ngabageakeun rombongan panganten. Kadieu sia urang pabarangan dimina sakali ewa. Amu lengser buragiru lurusuhan pabalapan jengkalangkang, pabalapan jengkalangkang, tuh tempat utusan, tuh tempat utusan. Ama lengser amu lengser gerapa bahagia. Mama lengser amu lengser masih udah pabalapan jengkalangkang, pabalapan jengkalangkang, tuh tempat utusan, tuh tempat utusan. Mama lengser, kamu lengser, gerapa bahagia. Payung bening, payung agung, berlambangkeun hiji kagungan. Sunat dina tatungan, sunat tatungan,
sorangan 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 tenana sampara nasi diri awaki silih sumagi raden atungan agakia awaki ayah hidup ayah wano rek bibit malati ati anu kusikap di ati tunungan ya tresna ibu Ratampi hijipan batik di Burama Mangutimbang Lekahaman Malapisabiin. Mudah-mudahan tidak sing sekitar melakukan di tahun 2000
kasih gerakan di kanyana kabira kabaja ibu rama kembang lempi malam bisa kira mereka hemat tidak bisa ngekos malati adu di kaum dan ibu rama berang menjaga kupang duka menjaga ibu jaga kupang duka menjaga merama iring binga kasadaya para wargi sadayana yang bunga pengantin pengantin Sawer
panganten minggu malam rame dino panganten palangan hiburan cair hiburan cara kendang paling ngemprang nungi bila pojang lenjang aduh yuni goyang goyang Karawang goyang di sawer pajak di sawer lah pajak sawer goyang Karawang di sawer Haji ayah sana Pak Haji Ahmad di sawer minggu malam mana dilukanian balangan kehiburan corak kendang di sawer heula rugi bina si amu aduh minggu goyang Karawang menang sabaraha dari si amu mana ngagiplaknya di dia Allah nyawer karunya teh Gusti mangkaning di mata si Aki teu boga beas-beas acan Gusti nu agung ti urang Karawang itu aya sacana abi-amitan gawe aya sasiereun sabeunyeun teu meuli beas Gusti nu agung Aki aya ku teh aya di Karawang Gusti ayo tersebak kape goyang heula urang kupak ojek Gus nah gitu tangkap sing bagel dari amu Gus aduh si Aki amu ditinggalkan di dia alah bahkan dia memulihkan sopannya di hari